Aku maaf yang baru naik bisa nih. Tadi HP tak aktif. Karek naik aku mah. Berdiri gak di sana? Berdiri. Mau dimaafin Naon gak? tadi sok ngalip tadi mah ke baju naon? Kamari itu mah baju beras mah. Ini mah lain poe mah karek naik. Gandeng, gandeng. Hah? Berdiri gak di sana? Di mana? Sana. Berdiri, pegang telinga. Sana, cepetan. Yang beres skincare mamita yang, Wabi. Oh. Uh, 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 Skincare mamita di Taman Seru. uh. Iya dah cek mamita besok we bisa yang seru mah kena ka menta we yang Berdiri gak di sana sekarang? tayang dah tadi mah kanyar wau. Mau dimaafin apa enggak? Iya. Sana, munduran lagi, munduran. Kakinya, 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 Udah. kakinya, kakinya. Diam di situ, cicing. Diam, diam ya, diam sampai kata aku udah diam. Cicing, kok aku disetelin lagu ini? Eh, kakinya turun lagi. Ayo, ayo, diam, diam. Udah yang. Belum. Apa lagi ini habis? Diam. Ya. Aku mah. Nanaonan aku tanya. Aya aku Kalau buat aya di kodanana teu pelebah mana salahna sok bisi salah. nya, aku gak tahu ya. Aku teh tadi lagi diam ya teman-teman. Cak aku teh nah ya ini teh gak enak perasaan teh masuk ke lab lagi apa coba. Aduh, lagi kenalan. Pantes saya nggak hep-hep. Sayang kan si Adi kan hareup. Apa nggak ada? Ini tadi ada. Aisyah nih. Si Jang Agun yang kenalan. Oh, teh Nabila, teh Nabila. Siapa tadi teh namanya Nabila ya? Oh, Nabila. Nabila. Oh, Nabila. Terus Nabila apa namanya? Oh, si Nabila apa? Oh, Aul. Si Aul lu tadi. Si Aul. Aul. Siapa tadi teh? Nya teh eta Nabila. Oh, Nabila nomor deui ya teh. Kamu nyari Nabila Kamu bilang aku Nabila, kenapa mengiyakan? Istighbar, nyebut, Enggak kayak gitu teh nyebut kamu teh. Nabila saden teu. Teh Okta tadi Timo nawarin baju dulag cenah sama cewek. Maksudnya yang kan ngirim alamatnya dikirim kok pikir keningna jadi jual beli kan kok yang ditita jual beli mah. Nah, aku magi abi teh acan aya kakait-kaitan sareng sasaha abi mah sakor kene gitu. Abi ge ya. Di momen insyaallah satia. Dua nana saruana. Assalamualaikum. Salam. Anjing panganten goblok. Ini teh keur mojo-mojona hangat itu di dunia TikTok. Hah? Saha? Iya pasangan iya boleh saya. Erek teh haneut kumaha enggak poe babarengannya haneut. Wow. Hah? Anjing haneut pisan. Halo panganten. Halo Baican. Halo Senior. Geus buleud teh kawin teh. Geus buleud atuh. Kade jangan bejaan. Anjing minggu kami 2 tahun dia langsung berceramah. Ya. Saamis-amisna cinta. Saamis-amisna kanyaah. Saamis-amisna kadedeuh.
moal jauh tina gogoda. Nya. Tilu perkara nu bakal ngangkat harkat derajat urang. Apa aja tuh? Gogoda jeung gogoda. Mata kudu sabar. Ngaranna ngarumah tangga mah soalna geus lain heureuy. Ngaranna rumah tangga mah sabager-bagerna ge pasti aya pasea. Balik deui ka urangna kudu bisa menyikapina. Ting ngamaklum, kudu bisa ngamaklum. Aa oge itu ya ngalaman ngaranna pasea teh. Hampir ngapoe itu age. Nya Komo ayeuna rek lebaran. ngalaman. Pakai. Tapi eta suatu pendewasaan yang orang berpikir lebih luas. Nah mata kayak mangsana orang duduaan. Pecepeng-cepeng leungeun, pecepeng-cepeng buuk, papelong-pelong banget dan endingnya adalah cipokan. Raos nikmat nyata kana hate. Raos naga itu bisa dijelaskan deui ku obrolan atuh. Itu. Ayo orang mah. Deung saha anjing aing mah gong. Aing satu. Pak. Si Ica geus aya ya aing saha goblok. Si Black hayo padu huntu anjing. Pahes. Kalau aing asa boga sesuatu euy. Ah anjing aing kabur heula euy mah euy. Henteu cici. Ieu mah beda teh geura hate lagi dang di grup tarik si Ican aing geus. Saha etanya? Gambar saha? Anjir. Dicangkit tergores. Gambar saha ieu nya? Eta anjing geus ngalencang itu tong di umar-umar deui goblok sih. Lain kat dina cangkir gitu meh setiap uyup itu merasakan nikmatnya Di mere cinta. ikan goblok bisa teh setan. Oh piraku dibere. Dia geus pernah ngalukiskeun. Air mere eta mah. Lain kat disimpen dina gelas. Oh geus naik waing di duduk. Sadut pernah sadalam eta maneh. Pak, di mere eta mah asli. Anjing diukir ke sorangan. Tenyangkannya. Diketerikan we mun anjing kitu tak ngala peuting. Hah? King kunyaah meureunnya? Iku nyawa keterikan ku maneh naon ah. Lieur mah. Aduh. Ya step atuh. Jadi pada rumah service sebagai junior dina masalah anak sagarupana pengennya abi bade tumaros sejak para sesepuh aduh disepuhan ku Abah Ican oge ku Atimo pengennya bade tumaros ieu mah kami urang nyiar picaloneun eta kedah sapertos nu kumaha ieu mangga ka Mang Timo heula. Mun abi mah juga oktawe teh muluk-muluk. Oh gitu. Oh segitu aja abi mah. Kemarin gua bahas tentang kieu jeung kieu teh kumaha eta mangga Mangga apa Timo jelasin yang kayak gini teh apa, yang kayak gini apa? margi eta abi tacan kapaham gitu antara kieu jeung kieu teh kumaha eta Ya sami Jangan teh cing ati bisa teh di dieu nun. Oh, pakaing oge pernah aya eta mah bahas. nya Cing ati anjing tong di dieu dan jaluk kitu mah. Pajarkan teh cenah ngabahas eta anu kieu jeung anu kieu. Gini sama gini. Entah ka urang mah beda teh. Ka urang mah nu kieu jeung nu kieu cenah teh. Aing teu ngarti. Mau jelasin opatanana jelasin Eta. gini apa, gini Aing apa. geus rumah tangga geus geblek budak aing can paham ka bab eta mah aing teu paham ngarti. ieu urang soalnya urang bujang atuh depan apa ya bujang Aing bab eta mah teu ngarti aing mah. Anjing. Hampir diruksak aing jadi nu kieu teh mun nu kieu. Aya di sebagian
Di sebagian awewe teh anu namprak. Oh, sok menta wae. Namprak, pagawean teh ngapain teh namprak. Jadi kayak tipikal nu namprak, aya nu kieu nutupan karena posisi urang. Itu membagi. Nutupan jika mere deui. Jadi aya nu silih tulungan. Jadi nu namprak wae nya eta tinggal pilihan teh. Aya urang mah resep nu kieu. Da sok berbagi teh aing Sok kieu mah nya bagi. pangleungeun mun nya. Eta alasan urang mah ka maneh kudu diajar teh. Ya, nu kieu naon saur Mbak Ican ge nu kieu cenah. Nu kieu sareng nu kieu. Eta mah simbolis. Simbolis apa? Mun kieu teh tandana leutik. Apanya gitu Mbak Ican tanya atuh kan ke Mbak Ican ngomong kayak gini juga sama kayak gini jelasin sok. Bah ada asan teh bah urang nu kieu mah bahasa teu pernah aing mah jeung nu kieu. Anjing da tadi nalep dit langsung ngomongna oge. Mah sahur mah. Teu acan Kang Timo teu acan sahur. Mengalihkan perhatian cak aing geus ieu mah. Pajarkeun teh anu leubet cenah anu gundul naon cak itu teu ngarti aing. Aing tak apal bab eta mah Aing sarua bab eta mah aing can diajar aing ge. urang cari ajar urang. Anu gundul. Tadi kan kamu udah gini sama gini, sekarang nambah lagi kata Mbak Ican. Anu gundul sareng apa tadi? Nu leubet cenah pajak gitu. Nu lebet apanya? Teuing orangnya teu apal. Urang teh jadi nanyakan soalnya pan orang kudu persiapan meureun baecannya. Nya, Nya jadi naon teh urang teh nangan Kabur. lah agak lencang anjing kemana cenah. Lah agak lencang gitu. nah,